wastakbaru anha. Wallahu a'lamu bimuradisanya nyana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Ayat mengenai tentang usuluddin, tentang katauhidan, ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, nyana teu percaya. Kapirin-kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katut eusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah, nyana teu percaya. Hiji alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, sombong. Kamari nyaritakeun tentang jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema nu teu iman nalika sakaratna kamari geus dijelaskeun. Diceceleh ku malakal maut, ditanya, dihina-hina, aina ma kuntum tad'un, mana pangeranmu kumaneh disembah-sembah, hadir ke coba. Ternyata atuh memang pangeran, lain pangeran, nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kafiri. Ujung-ujungna di akhirat digejebur-gejeburkeun ka neraka. Silih salahkeun nyana di jero neraka ka pamimpin-pamimpin. Pengikut-pengikut nanyalahkeun ka para pemimpin-pemimpinna, pemimpin ge embung disalahkeun, atuh terjadilah karicuhan kaributan di jero neraka. Akhirna diputus ulah raribut, fazukul azab bima kuntum taksibu, rasakeun bae siksa neraka. Ku kabangkawarahan, kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan nuku anjeun di dunia dilaksanakeun gas ulah silih salakeun, rasakeun ku arima. Masya Allah, Masya Allah. Dilanjutkan ku Gusti Allah dengan rincian-rincian supaya lebih jelas deui kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah, jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinci ku Gusti Allah, abeh jelas mantap masuk ka jero jantung, supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun. Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat, oh jaheueuh, oh jaheueuh, oh jaheueuh. Ye innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Wallahu a'lamu bimuradisanya nyana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Ayat mengenai tentang usuluddin, tentang katauhidan, ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, nyana teu percaya. Kapirin-kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katut eusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah, nyana teu percaya. Hiji alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, sombong. Diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus aya ku ari dihirupan ku Gusti Allah. Di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah,
pausahaan aya nu di politik, aya dunia ekonomi, aya dina budaya, jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah, tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah. Iyalah alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru an. Nomor kedua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula urusanana ahkam syar'i geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara mengenai tentang wudu, mengenai tentang salat, mengenai tentang haji, mengenai tentang puasa jeung zakat. Nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah, teu percaya ayana salat, teu percaya aya kewajiban zakat, teu percaya aya kewajiban haji, teu percaya aya kewajiban puasa. Nyana adiguna teu ngalaksanakeun eta. Ieu innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru an. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula adiguna sombong jauh tina percaya kana ayat. Dua, mengenai hukum syara. Wai mah jelema teh iman mah ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna. Iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah iman, lamun ditanya saha Nabi Muhammad Nabi teh, tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba, kredit ala kuari riba, langsung ngalaksanakeun bae. Sarua jeung innal ladzina kadzab bunga bank riba terus bae nyana nyokotan duit bank deun dicokot bungana. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Muamalah nang geus teu ala Al-Qur'anul Karim, geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual, di mana nyana nyokot barang, di mana nyana transaksi, geus jauh tina aturan-aturan syara, make aturan-aturan Yahudi. Ieu ge sarua innal ladzina kazzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha, sombong teu daek nganut, teu daek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah. Kumaha tah jelema nu kos kararitu? La tufattahu lahum abwabus sama, moal dibukakeun jang nyana lawang langit tutup. Geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan, mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian, teu percayaan nya pangeran teh Allah, teu percayaan bahwa Kangjeng Nabi urang teh sebagai nabi terakhir. Eta mah jelas-jelasan las tupat tahu lahum ababus samana jelas. Anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung. Nasrani Tritunggal, Yahudi Uzair, kitu kene Sinto matahari dan lain-lain sebagainya, Gajah Mada dan lain sebagainya, nyembah ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. La tufattahu lahum abwabus sama, moal dibuka lawang langit. Jelas sama. Iya mah iman ka Gusti Allah, cuman bedegong imahna deket masjid, nyana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun, mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho. Deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha. Deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim. Instruksi salat teu pernah ditolelin. Itu kene Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih kene ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah
ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus. Mari bukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika diangkat rohna ka langit sabada maut. Bayuh batu biha ila sijin. Diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun. Bikhilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ka langit ka-7. Masyaallah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat Ayuhan nas al-mayyitu tahduruhul malaikatu. Ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat. Urang ye bakal sing hade. Ketika dek maut jol malakal maut. Fa idza kana ar-rajulu sholihan di mana-mana soleh. Iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng. Salat, puasa, zakat, haji, soleh lah. Kumaha teh cek balakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib. Ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat hai ruh keluar anjeun. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib. Bari dicekel tak ku malaikat. Bari dicabut lalaunan hai roh keluar maneh lalaunan. Roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin radin ghairi qodbat. Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul. Hai gara keluar fala tazalu yuqalu laha zalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut. Tenang maneh Rabbin radin ghairi ghadban. Mantak jara senyum. Mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu. Tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun. Eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya cerik nyana ku bungah jeung ku isi keluarlah roh
jasad mah dicecerikan ku anakku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit. Begitu datang ke langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakan lawang fayuqalu cak penjaga man hadza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditingalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge teu geus teu dibukaan deui japanan malaikatna langsung nu ngomong atuh geus ngeunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia kawalay kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi ghadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha dzalik terus bae di langit kedua gitu kene cak penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu kene ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya dirak dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aingnya wasalillah hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aingnya kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajaban batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggih kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandian lah mayit nyana milu ke tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial tak Amil
musim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kedua beres asup roh urang ka dijase bungkus ka tilu mun tilu lapis nyamun nya mun dua lapis bungkusan ka hiji asup ka dinya langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dinya set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah ndek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa kamu sholat ke masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadengi urang teh ngadengi masya Allah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadengi Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit kaluhur doa nage langsung dibuka blak 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 kaluhur masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang di zarahan teh luar batang nya nama kaluar ti heula ku aya gegeraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masya Allah kari sukeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya geus saya gegeraan bae urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggih panjing Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubri kanikmatan kubur geus bayang gegeraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang getak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyayan caa kakarak di pasangan doang nyayan caa langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarahim cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabot nyawana ukhruji ay ya Tuhan nafsi
nafsul khabisah kanat fil jasadil khabis. Hei, lu bau ku aing kambeuna. Anu sore sia. Anu bangkawara. Nu aya dina jasad anu bangkawara. Keluar sia bari cabut. Keluar sia sekaligus. Diasupkeun di dral. Hei, anu bangkawara. Cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijoreng. Keluar sia ukruji sat. Kajrokeun deui. Masya Allah karim. Keluarkeun loba nu ngajoak. Lantaran malaikat nu ngomong kos kitu. Boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga. Urang dicarekan ku bos. Urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara. Ngageter-geter nagelain lalagaan. Iya makan terakhir ieu malaikat nyarekanan ka urang. Hei, loh, nu bangkawara, tolol sia, goblok sia. Bau aing ngambeus sia, nu aya dina awak sia bau jabret goreng. Keluar sia, sat. Salangapna geus hese nyaritakeunana. Dedeleuanana geus hese nyaritakeunana. Teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara. Keluarlah roh, sat. Bawa ke langit, tugas malaikat. Datang ke langit pertama ditanya. Nyana tetep minta dibukakeun lawang. Buka pintu, cek nu mawa, ulah tugas. Man hadza? Roh saya. Roh jawara. Ada kali coba buku dari mana? Dibuka. Golkar aya. Waduh, korupsi aya di dinya. Eceng gondok aya. Waduh, geus macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing maneh tugasna tugas bae bawa deui ka handap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naik ka luhur. Ieulah ayatna. Innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung. Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deuleuh tu teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Ngenggeleng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu model kos kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap. Ialah idza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuhbatu biha ila sijin. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka siji. Tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat. Berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imam. Loba hayang.
salam yang tadi antarkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho ayo elek malaikat teu kudu ngalengkah tak cicing ti jasa neuleuh nyana tuh jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah kunaon aing calangap bae sakieu teh nya ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup ka dinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lu tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang aya orang India tinggal ngebel bae aya orang negro sekalipun aya terus dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae saing balain dekalarang ai sia keur haraya mah bae sia la tufattahu lahum abwabus sama ai sia daek mah zalim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zalim rakyat ku sia peretus sia keur kawasan bae sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojohna sia keur boga kakawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geram modar sia DPR geram modar sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna bae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya paeh sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji ai pae minggu hari paling moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai derean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna
Parang sana datang deui bae parang sana dah. Iya sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus. Nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae Masya Allah. Nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas maleuweung geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagerdu sama siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cekeuna paeh aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan panjana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya ada kita jadi presiden kesalahan tetangga gue kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais saya kira kos gitu doang kan eta mah di nomor di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di sorga takut gitu doang teguat aing mah aya tungtungan dah embungan ya nama salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziar sanu nitah jakolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung jarah itu ge kiai anu bogolanna hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah tapi Gus Dur terus baik datang ke geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkan nu bisa mencairkan tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah-enteu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Kipu Doli mah lain leuleuh banget deuleu susu pan teu beres teh mah geus pasti ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yuk deuleh tolol aduh sudah beres ya baik la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini Inggris jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama Masya Allah datang ke akhir hayat disiksana datang ke kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amal masing-masing keleup
anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para ambiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama solihin. Yauma yas'anuruhum, dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, ambiya geh kitu keneh para nabiin, ialah para siddiqin, para syuhada, para solihin, aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk-meuk. Ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah, embung nu haram dihalalkeun, nu halal diharamkeun jenting. Jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram, halal-halal, makruh-makruh sabodo teuing. Nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah. Geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR, aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah. Nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhirat nangke yauma yas'anuruhum, cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan, musyrikin teh nyaho jalan, kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan, termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teu nyaho jalan kulantaran teu nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Wah tuh ambalayah nyana silitanya di kabar sia bukan mah ka kulon heuy, lain ka kulon masarna mah tuh wetan. Kulon aing geus si wetan da ka kulon ambalayah. Wah tuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, cak nu di kaler di ka mana ka masar, masar mah di ditu di kidul aing urang kidul, cak nya di kaler sia aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan. Iwan tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin, syuhada kitu keneh para aulia Allah kitu keneh, ulama solihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yas'anuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur ieu teu kagolkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yas'anuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar. Brek datang ieu mah mamanya nu keur ieu asup ka Golkar lo bawa mah atuh paingan poek mama sarua ieu ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aja urang ka mana aing ge puyeng puguy teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ka kitu tolol aing keur bingung sia ngomong ka kitu tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat tah ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar aduh nah iyalah datang ka masa para mursalin karena gawa ngadagoan ambiya, siddiqin, syuhada, aulia, solihin, tararenang ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae. Di dunia na kasihan sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntil anak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntil anak tah kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wah nyampaikeun digekeun deuk henteu jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing kernaon maneh
tiis di jero embel berapa kali bertanya embel sia tiis biasa keluar atuh mangga nanya cobain ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing ba ditanya tiis sakieu di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakieu tuh wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah ilah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikarido ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ieu bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok gara onta dedetkeun kalian jarum moal asup onta kalian jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta kalian jarum sia ge ku moal asup ka sorga pecis kos onta moal asup kalian jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup kalian jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah imma ontana dileutikeun diasupkeun kalian jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun kalian jarum moal asup sia kajen ku kumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komo endog puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku moal-moalna ieu ge sarua ku moal-moalna asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta kalian jarum masyaallah bahasana pohara jas wa gairu mungkin fakada dulu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kakufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul khasirun nyana ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok
Berarti kudu yakin doraka berarti penyabet doraka. Aing mah yakin jasa bakal ka neraka. Lamun teu tobat. Ye cenah kitu amat emang kitu aing mah. Kitu bae aing mah. Geus lamun teu tobat mah cilaka bae. Mun tobat bisa tuh bisa tobat mah. Carana tobat mawa sapi sia ka aing. Aduh eta mah kiai cenah belian jasa ka Golkar ge disogok. Komo ieu ka sorga atuh. Duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah. Cenah ya rugi aing atuh. Oh bener di alam dunia. Cilaka kawehan. Diseseh doang ya mah ya. Lurah pae. Misalnya mabok hadinya na zina hadinya na kan neraka tah. Nah, ku malaikat dicekel bukna, digubiag. Engkenya na bebeja ke malaikat malik. Gedekan sama warna. Gedekon. Ngancul can deui. Ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia. Keur ieu ge sia zina teu ngomong. Aduh jangan ulah panas teh sia malaikat. Panasan deui tambah. Manau geus lalecet cenah kakarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa amal dicaritakeun pokokna ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat dikejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di nerakana diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teh nyawana naon mentek sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapagkeun make Rolls-Royce di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen atuh itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunya menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengan cerita ti aing we nyahelanan lah masyaallah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula dah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nu sok di bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis ge geus lain bisnis utuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas tono
mutiara. Masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin baik di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalayah dipakai ku urang saminggu baik di ambean bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah lompat urang ka Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir oh datang tanya ieu nu leutik ye 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo imah ge doyong imah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu Kalimaja aju dibaca ku jelema anu cadel Kalimaya maja teh kos itu teh maya maja ya Allah diproduk lah di luar negeri Kalimaya Australia Kalimaya India jol datang ka urang kaliru urang oh ieu Kalimaya ieu mah India oh ieu mah Kalimaya oh ieu mah Australia ieu mah Kalimaya ieu mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di Maja Masya Allah hayang sabaraha karung nyokot sia di ditu ambalaya di Maja bawa kurang ka dieu ja teuting seger lipat terus mah nyokot lah di luhur jalan tetep mahal nu aslina mah Kalimaya nu aslina mah teu bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang datang langsung ti India aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa deui ka Jakarta na tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta mentok mahal amat Kalimaya neangan orang di Maja nu mahal aja atuh mahal bisa sia mana yang anak kamaja deui paling kebo aya di ditu geus kaluar ti Jepang geus kaluar ti India dibuat urang ge moal nyaho nu makena saha tuh nu makena SBY nyana geus kikieuan bae oh ini cenah dari kali gitu bohong nyana makan bagus nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih mun saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana eta mah cenah nyana make nu susah bae ka urang bebejana emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembung make nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah make nu jore bae aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kok teu ngaji Jokowi irah mondok nanyana teu kacaritakeun santren janyana mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeuh ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi atuh kuari ge menteri-menteri geus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong sia masuk aju kitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash
sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah kanu mewah tinu megah kanu megah carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagi lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasuringan nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun oh ieu teh is panaskeun Masya Allah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu saruk iman nu mantap ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran ketika jadi menteri janji nama ngan saperiode dang tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajueun moal aya mun bisa mah kuari GSB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab lawan ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees eng di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun beuh hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare didinya hubung saya 2 tahun mah tadi poe cek jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu bareng di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi geus incuan di dinya kaserlangat teu banta kurang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti tapi deleukeun bupati deuleu gubernur deuleu presiden nu mataknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero lamun nya ge pusing sapreda tuh gantian jeung saya jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sul hese-hese wah cenah kieu ci lain kos kitu kumaha emang kos kitu mah keur carita ka ngeunahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparanna nanggeus sese nyaritakeunna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ke ahli neraka di neraka jahannam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana aduh indah jasa Masya Allah cuman ciptaan Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan sono aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput teh ge seuneu berarti nya make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teh kudu make selimut binti pake bae penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pakai bae kasur tidak sono mangkani moal ieu moal make pake cek malaikat malih pakai sia udah teu dipake disentak ku malaikat penghormatan sia pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempat ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan sana di luhur make selimut sana titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit ka hiji geus dipapag langit ka dua dipapag langit ka tilu dipapag lantaran kaambeueun ku malaikat
pan malaikat mengambil kuari ge ambelan malaikat teh kana roh urang teh kaambe urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tagarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat seungit